warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, ladies and gentlemen, Auden community who very happy. Good night. Dari sorry ngatin to. Oh sarwa tuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal insana fi ahsani takwin wa anjala dinil islami hidayati ila siratul mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli ala hadha nabiyil karim Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim wa ala alihi wa ashabihi allazina yanalu darajatil ulya bi jannatin naim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma ja'alna iman nabi'an mubarakan wa rizqan wasi'an halalan mubarakan wa husnul khatimah. Amma ba'du. Qul amin. Amma ba'du. Sabadana disimkuring nyanggakeun tahiyatul mukminin dirangkai kumintonkeun kanu dipika hormat kasegenap jajaran kepanitiaan dikawin Bapak Ketua DKM beserta jajarannya. Naon margina panitia kedah ditiheulakeun sebab perjuangan panitia luar biasa Bu. Jadi panitia mah capek pikiran, capek hati, capek gawe, capek pikiran diisuk ieu panitia mikiran naon teuing hujan teuing halondo. Ieu panitia teh geus bentukan hatena sieun hujan, padahal lamun hujan dicontohan musim kuring supaya ieu ulah turun hujan nyokot cak-cak ngalacak eta cak-cak talian ku benang talian karena lawang panto insya Allah wa turun. Heupan tadi lagi ngomong cak-cak sana ngomong hujan ngomong cak-cak tadi lagi capek hati capek pikiran. Nah capek hatena geus guruling menang bara bulan ya. Jika jelema beunghar mau proposal. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Rek naon jang? Rek nyuhunkeun sumbangan. Keur naon? Keur buludan. Di mana? Teu di masjid, mah di WC. Manggil ajengan, atuh manggil biduan. Geus loba tanya asup ka jero ai celeketek ke 2000 sabari lecek geus dilakban ningawe murudan anak incuna dibawa kabeh aya 5 urang nyumbangna 2000 geus katingali eta cai aku lagi gope sedengkeun 5an sabaraha untung jebol panitia hadatul mukarram wal muhtaram para alim ulama para asatid ikhwanul mubalighin anu ngaheuyeuk dayeuh nyucruk ieu rembur jamaah-jamaah anu masyhur mudah-mudahan sing dipanjangkeun umur amal ibadahna masing mabrur oke masing ditebikeun tina perkara anu mantap ngajadikeun kubur wabil khusus kapundhur simkuring anu dicaringin Juluk Dengdeng Kiai Mandala mudah-mudahan alhamdulillah parantos sumping yono di tengah-tengah urang sadayana kaset biasana aja nganu kaset mah karesepna ibu-ibu kamu lamun loba jahe di dieu aya jahe aya alhamdulillah
doakeun ku urang sadayana ieu guru urang sing dipanjangkeun umurna, sing dibabarikeun mirik rezekina, sing dimanfaatkeun ilmuna, sing ditambih-tambih istrina. Amin ya robbal. Teu kudu tarik. Kunaon itu diri cabelut. Rek amin terjadi. Da moal kapilih atuh mah. Moal, maksud bener kayak parawan. Agak mah geus tol. Loncer. Kafaratul pemerintah baik sipil maupun militer, mobil khusus kanu kagungan wewenang di ieu wewengkon Bapak RT, Bapak RW ayanya. Bapak RT aya. Bapak RW. Bapak RT, Bapak RW anu cara pegawe ngan gajina teu pati gede. Ya Bapak RW, Bapak RT jabatanna teh leuwih luhur tibatan gubernur ngan teu masur-masur pagaweanana unggal isuk ngan saukurna ngeutuur. Eta teh pagawean RT terajeun unggal poe eta Bapak RT teh sok ngilu pusing kusabab datang bias raskin beak kumanehanana majar teh. Padahal mah RT mah teu ngaletak-letak acan. RT mah tengah ningali aya parabola. Terang parabola. Naon? Parabola. Naon? Parawan dobot tiheul. Nu teangan mimiti saha? RT berarti. Padahal mah RT mah teu milu nyolok sebenarnya. RT mah teu milu. Para bapak, para ibu, para pemuda-pemudi, santriawan, santriawati, karyawan-karyawati, sidoa jeung sidoi, memboganat parawan muhape ulah dikawinkeun ka aki-aki seperti terjadi di televisi tahun 81 kisahna Datuk Maringi nu ngarebut kabogona Samsul Bahri yakni Siti Nurbaya ngaranna. Langkung utami tikahkeun bae ka para santri terutami anu ceramah di paeunan para wargi. Khusus parawan, mak ulah ganeng. Parawan ulah ganeng, mama ulah ganeng. Bapak miwah ibu rahimakumullah anu keur miharep rahmat Allah hade goreng kecap hijau tingkah lampah jeung pola sok sanajan poe kamari menangka bunga moal kasampeur poe isukan belum tentu ka alaman poe teh aya 3 poe nu geus poe nu eueur poe nu arek poe nu geus moal kasampeur poe nu eueur ayeuna teh poe nu arek belum tentu ka alaman. Awaning ku betah di alam dunia ulur tahun datang bulan satahun asa genep bulan asa sabulan sabulan asa saminggu asa sapoe asa sajam asa samenit asa sadetik mun teu percaya tanyakeun wae kanu boga hutang kiridit. Ibu sok ngahutang katingali wajah kiridit geus biasa ayeuna mah geus kilahar ngiridit mah nu boga mobil menang nu boga motor menang nu boga imah menang nu boga sawah menang nu boga salaki menang. Nah mah salaki menang iridit teh. Mudah-mudahan berkah ieu maulid Nabi nu boga hutang sing lunas hutangna nuhur ka ajur mahanap ka harta nu leutik kabeli nu gede nya kitu we nganjuk deui. Da mudah-mudahan berkah wasilahna ieu maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang sadayana sini tambih-tambih milik rezeki ku Allah Subhanahu wa taala. Sakumaha nu parantos didhawuhkeun ku Allah Subhanahu wa taala man bil hasanati falahu asru amsalihha. Beda ka ustad jeung penyanyi dangdut kieu. Nah, ari penyanyi dangdut angkat tangannya diangkat walaupun ayeuna kaleng loba buruan ge angkat. Allah gitu Bu. Sekali deui. Siap. Ulah waka eureun nyebut Allahna salagi ieu can ngeupeul. Siap teu? Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha.
sanggup oi sing sajama anu ngalakukeun kasayan sakali dibales ku Gusti Allah 10 kali. Mudah-mudahan berkah Maulid Nabi urang sadayana nu boga mobil hiji sing jadi 2, nu boga motor hiji sing jadi 2, nu boga kontrakan hiji sing jadi 2, nu boga imah hiji sing jadi 2, nu boga pamajikan hiji sing jadi waduh berkah wasilana ieu Maulid Nabi nu terdamang sing dienggal-enggalkeun damang Allah Subhanahu wa taala. Nu boga penyakit stroke sing leungit stroke-na, nu boga penyakit kolesterol sing leungit kolesterolna, nu boga penyakit gula sing leungit gulana, nu nyeri sirah sing leungit sirahna joplok. Aya nu leungit sirahna euy. Untuk alhamdulillah sing kuring gembong ngariung teh di dieu teh alhamdulillah bingah amarwata suta ieu kumpul ngariung jeung nu hireut lain jeung nu paah jeung nu bae jeung nu harirup sing aruk euy geudeungan tuh ya sabari tadi ge ucapkeun Allah na teh geudeungannya aya sabari nyusuan gitu Allah baik dari tukang sering yang hunyar itu diharap seperti ini ada Allah atau teh tandana geus tunduh can tunduh can tadi anu geus da anu ngaji mah duaan bener teh hiji deui itu pundulur sin kuring kira-kira nah lamun diajak ngaji ieu debut ngaji tapi ka jam 2 siap teu siap tuh ibu-ibu siap itu siap da ibu ari ngaji mah seutik lobana ge asal kaharti menurut sim kuring kajian teuing ngaji saeutik asal balik mawa amal belum amplop lamun geus mawa amal kakarek sok jadi duit doa lain duit jadi mawa tah sa RW dewikeun balik mawa duit cenah panggede nanya bayahna jomet aing duit ibu urang kempel ngariung di dieu teh tanda naon cing tanda cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diungkapkan oleh baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man ahabani kana ma'i fil jannah barang siapa yang mencintaiku maka akan bersamaku nanti di surga. Mudah-mudahan orang sadayana kenging sahabat Kangjeng Nabi disarengkeun sareng Kangjeng Nabi di leupeut surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tapi kecintaan urang ieu ulah sampai eureun tepi ka dieu. Lamun urang ayeuna ngayakeun muludan, berarti anak urang ge kudu ngayakeun muludan. Lamun ayeuna anak urang ngayakeun rajaban, anak urang ge kudu ngayakeun rajaban. Lamun ayeuna urang sok maca sholawatan, maka anak urang oge kudu maca sholawatan. Lamun ayeuna anak urang sok tahlilan, maka wayahna anak urang ge belajarkeun tahlil. Sebab zaman ayeuna mabuk muludan bid'ah, rajaban bid'ah, tahlilan bid'ah, maca sholawat bid'ah, cek saha bid'ah. Eta teh sarua jeung ngacak-ngacak order kiai. Sakieu masih kena aya muludan, masih kena aya rajaban, masih kena aya tahlilan, masih kena aya maca sholawatan, masih kena aya anu ngaku-ngaku Nabi. Anyar kene bu anu ngaku Nabi di Garut ngaranna si Sen. Dua kalimat syahadat diganti kumanehna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Diganti kumanehna asyhadu an la ilaha illallah sen Rasulullah. Nauzubillahi min